Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kasugri pamirsa sadayana, alo sadayana, baraya amang sadayana, di mana wae ayana, sampura sunun, wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Garura saluran channel YouTube Sunda Pituin, nu mana ieu saluran channel YouTube mang bade midangkeun hiburan kabudayaan Sunda anu mangrupakeun nyaeta dongeng Sunda. Dongeng Sunda kiwari digelar ku Umang, dipedar ku Umang dina carios Mang Itok akan api sarung kasayang mau. Sapertos anu tos kalangkung bagian anu ka-7 ayeuna nu dipedar lajenganana nyaeta bagian anu ka-8. Masih kene sekitaran nyaroskeun antara Mang Itok sareng Mbah Suri anu atos patali janji isana mah bade silih bantuan Mang Itok bantuan milarian ke pangabutuh Mbah Suri bantuan nyukupan kana pangabutuh Mang Itok sapopoe. Kitu tah pamirsa sadayana. Kumaha tah lajenganana ieu carios dongeng Mang Itok anu kamari dikantunkeun kiwari urang sami-sami Bandungan ku sararea anu mika cinta mika suka kana ieu acara dongeng. Harapan mang masih tetap mudah-mudahan ieu acara dongeng anu digelar ku Mang sintiasa janten panghibur kalbu, pangbeberah kana manah, janten rencang kanggo pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna. Mudah-mudahan aya bahan katampi ku pamirsa sadayana. Hapunten segarut kakirangan dan kalapatan dina nyenakeun ieu dongeng. Mugia ngamaklum wae pamirsa sadayana. Mangga tuh urang teraskeun carios dongeng Mang Itok atanapi kasarung kasayang mau bagian anu ka-8. Kumaha tah lajenganana? Sok geura kabarayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Brung. Kulantaran dihanca kuduaan sepantalis teh geus bersih ternyesa hiji-hiji acan. Tapi sial pikeun Mang Itok ngopi sepantalis teh nupulan nya sepantalis nupulan teh kusabab kasieunaan beakeun ku Mbah Suri manehna dahar sepantalis teh teu make aturan nu ngakibatkeun Mang Itok kabuhulan. Mang Itok cecelegegan bari neungeulan punukna rek nginum can boga wadah cai kulantaran bilam sini kalah kah calohok bae da puguh kakarak kasemahan ku jelema anu kitu peta kalakuanana jiga Mang Itok. Kapaksa Mang Itok teh kudu narimakeun nasib. Sungutna calawak, matana dibuncelik jiga anu rek sakarat. Puguh weh Mbah Suri kaget. Nempo sobatna jiga anu rek ngalepaskeun nyawa. Tok, kunaon tok? Maneh teh tok kunaon? Ari maneh euy? Ceuk Mbah Suri nanya. Nu ditanyana teu nembalan, da ti karona ge asa mangpetan. Kalah tutunjuk kana teko. Maksudna mah menta cai. Atuh Mbah Suri ngarti, gancang dibere samuk. Gap ku Mang Itok ditampanan regot. Mang Itok nginum mending ngaleukik. Geus nginum mah Mang Itok teh ngemplong. Terus nyarita. Ada meni tegang antep ka kuring sugan teh rek paeh ayeuna kuring teh. Sok ba ayeuna mah geura tanya kuring teh. Ayeuna mah sabab sisuguhna geus leudis kabuhulan kuring. Cager ya, geus capek oke, geus leungit. Coba mimitian Ceuk Mang Itok bari diuk nu pantes bari mendeko. Jiga nu yang hareupan menak. Jiga nu yang hareupan menak bae kitu tah pamirsa. Hok Mbah Suri ngamimitian deui nyarita. Sok atuh tok sok lah. Abah teh moal loba nu ditanyakeun adi nu teu paruguh mah sok. Ceuk Mbah Suri sanggeus ningali Mang Itok anu geus saged mendeko. Kumaha ari kiriman Abah?
anu dikirim ku pangabuan abah teh geus katarima tok. Katarima bah, sakalian bah kuring ka dieu teh tijaba nganterkeun pesanan abah teh ya. Kuring oge ngaturkeun nuhun ka abah anu geus nganteran pare jeung beas jeung duit nuhun kacida. Berat nampi berat nyuhun. Moal disimpan di handap-handap bah. Narimakeunana oge bah. Nu pasti bakal disimpan dina jero beuteung. Hehehe. Bah, da beas eta mah. Kitu tah bah. Ah, maneh mah itu ari carita teh anggar we jiga baheula. Ya. Ah, eta ge bah disimpan oge, disimpanna ku kuring mah moal di handap-handap. Baris disimpan di luhur para we. Ah, ameh teh ku hayam. Ya abah ngarti geus mere beas kaya kan jadi indung budak teu kudu ngaheler deui langsung we pisi beas diliwat ku indung budak katampi bah katampi pisan katampi kudu dampal leungeun bah nu pasti kuring nyumponan nu nya kuring bakal nyumponan naon-naon nu ku abah diobrolkeun kamari da ka kuring ku kuring geus dilaksanakeun mangga sok ieu sakadang pesing geus meunang ngan hampura bah landak nama acan ya banyak landak nama can kapanggih sapotong-potong acan bah keun sugan isuk kuring neangan deui sugan meunang bah kitu bah kuring geus nepikeun caritaan abah ka kuring kamari teh ya pesing nya ieu pesing geus beunang ku kuring bah syukur atuh syukur. Harita Basuri kacida bungaheunana lantaran Mang Itok hasil maksudna sanajan karek hiji oge nu kacumponana tina dua sato pamentaanana tapi sakitu oge geus nyirikeun yen Mang Itok teh bener-bener nyumponan pamentana atuh tuluy Basuri nyarita deui. Nya sarua syukurna jeung sarua nuhun Itok. Itok ngucapkeun syukur ka abah oge ngucapkeun syukur ka Itok. Jadi urang teh pasyukur-syukur kitu tah meureun nya. Adi ngeunaan landak nu can hasil mah teu kudu jadi pikiran oge, teu kudu rusuhan. Salse we salse ngalana. Ameh mucekil. Tapi wayahna ulah nepi ka hasil. Lantaran cek pamikir abah ngan Itok hungkul nu bisa diandalkeun pikeun ngalalandak bodas jeung pesing jaluna kalayan nyata bukti pesingna geus kabawa tinggal landakna nya tinggal landakna hungkul jadi abah teu ngarasa nya abah teh ngarasa bunga jiga nu kagunturan ku madu keurugan menyan putih tok lain beja lain eceuk katampo ku mata abah sorangan yen Itok teh maes pesing nya aja mau pesing ka dieu kitu tah tok an sakali deui abah teh wayahna mempoyankeun ka Itok teh lantaran Itok hungkul diandalkeun ku abah dan nu sajen mah geus puguh teu bisa diandalkeun an sajabat kitu wayahna deui abah rek ngitah ieu sateulian Itok ye. Ari eta pesing nyata pesing teh geus paeh atawa hirup keneh tok ceuk Basuri ngelong ka Mang Itok minta jawaban. Setengah paeh pesing teh bah nah rek nitah naon deui bah setengah kumaha Itok teh teu pararuah tong sok dikago-kago aing ngomong teh paeh atawa kumaha bener-bener teh tok abah mah tarik kolot bojong kaso geuning beuki kolot teh lain beuki pinter kalakah beuki bodoh. Ieu pesing teh can paeh bah lantaran can dipencit beheungna kakarah dipencit cukuna hungkul maksudna mah
supaya ulah kabur gitu tah bah. Bonus gitu abah rek tah naon deui ka kuring cik hayang nyaho. Oh, syukur atuh syukur ka hati ari kitu mah syukur. Syukur tok syukur maksud abah teh kieu tok. Kusabab di dieu eueuh deui batur keur titaheun jadi kapaksa teh tintah deui ka itok. Wayan we eta mah peusing teh pang mencitkeun sakalian sarta terus recah tina ala dagingna piara ulah kapalangnya nya ulah kapalang bela ka abah keun ke butuh naon ke kamu diburuhan dobel lah ku abah kitu tah tok. Ari sugan teh daek naon deui gampang atuh kitu mah nu kitu patut mah bah keun lah bah teu kudu dipikir silo bah lah si itok bagian anak sok bah di mana rek ngerecehna bah ya di ditu di tukangan dapur tuh di tukang dapur tok ngarah bunyi meh teu ketemu ku batur cek basuri bari nunjuk ka tukangan dapur. Didik harita mang itok manggul pesing ka tukangan dapur geus tepi teu loba pikir deui keresel dipencit eta pesing satuluy mah direcah eta pesing teh. Mang Itok cung nangtung barigap kana pesing atuh harita Mang Itok kidig manggul pesing ka tukangan dapur. Geus tepi teu loba pikir deui keresel mencit eta pesing sarta terus direcah sakumaha papatah ti basuri. Mang Itok uyak-uyak we sorangan bari teu aya anu maturan. Malah basuri jeung pamajikanana mah teu nempo-nempo acan ngan waktu Mang Itok geus beres ngalaatina kurunyung basuri nyamperkeun datang teh pok nyarita tok ari atina Gusti Allah cek basuri bari gok cingogo hareupeun Mang Itok anu keur ngeuretan daging pesing pok Mang Itok ngajawab bari jeung leungeuna ngome daging pesing. Geus bah geus tah dipisahkeun di sisi ari nu keur nyiramna teh kamarana bah geuning teu aya saurang orang acan batak keur nyararaba kabitohana tok inditna teh bareng sararea darek sakalian piknik cenah engke gore engke sore moal burung daratan geura nu matak sakalian weh ku itok pang miaraankeun eta lantaran nya dagingna lantaran rek sakalian dipasak cenah sakalian jang nyan ngabeageakeun nu daratan gitu nyampakeun nu daratan gitu tatok. Cek basuri bagi barigap karena ati pesing leos ninggalkeun Mang Itok sorangan. Sok sieun nanyana kepanjangan Mang Itok teh. Sup basuri asup ka dapur terus mikeun ati pesing kanu jadi pamajikanana. Anu euker kaplak-keplek masak di dapur. Pok basuri ngaharewos ka bilang sini. Ya boro-boro pais bisi si Itok balik manten antaran geus burit ieu teh terus gencangan mun geus beres bawa ke kamar penyepen ku abah rek dileuskeun ke Prabu Anom Lokawisesa cek basuri bari jeung ati pesing teh dibikeun kanu jadi pamajikanana atau gancang bila ku bilam sini dibungkus ku daun cau di ruang kulbu panas dihawu geus kitu mah leos basuri pindah deui ka tepas hareup gek diuk tina kursi urut tadi heureut sababaraha jongjongan Mang Itok nyamperkeun bari pok nyarita. Beres bah lah cik buruhan yeuh aya keneh surut teh geuning gancang tok di mana ayeuna geus diweresan acan. Cek basuri bari song mere surutu hiji ka Mang Itok. Bari nampanan surutu Mang Itok ngajawab. Geus bah daging teh jeung sagala rupana diteuneun di dapur. Malah cek pamajikan abah ge keun aya bae geus ieu mah ku kuring bagianana Mang Itok mah geura balik we kitu ka hareup calik jeung abah mun hayang urut mah menta we ka abah kitu tah bah matakna kuring teh sonagar ka abah buru-buru menta bisi beakeun ongko
Cek Mang Etok bari gek diuk gigireun Mbah Suri. Saterusna mah der dua sobat teh ngarobrol deui sabari ngadaguan nu masak. Ngobrolna teh teu jauh tina lalakon jeung pangalaman nu geus heubeul. Malah mah Mang Etok mah ngobrolkeun pangalaman basa lalakon ngalapeusing sagala rupa. Kira-kira sajam ti harita kultak bilam sini nyamperkeun pok nyarita ka Mbah Suri. Abah, itu cai kanggo siram tos sadia. Mangga bilih kaburu tiis manten. Cek bilam sini bari mere kode ka Mbah Suri. Adi Mbah Suri geus ngarti pok nyarita ka Mang Etok. Ya, mangga mangga weh Bah. Cek Kok wayah nanya ku Abah ditinggalkeun heula. Abah mandi heula ya teh ti kamari ti isuk encan mandi Abah teh. Oke, isok etok mah sing jongjong wae di dieu nya. Teguan Abah mandi kitu tah tong ka mana kae geus beres mandi urang dahar. Nya tong nya. Nya nya Bah mangga kukuring mah di dagoan. Masih kena aya kena surutu ye sakalian ngadagoan. Bari udud. Kan kade ulah tuluy ngeusnya Bah. Moal atuh tok, malah etok ulah bakal balik ke urang dahar heula. Sakedeung deui ge asak geura. Sing jongjon nya nyatoknya sing jongjon. Abah rek cai heula. Cek Mbah Suri bari raos ka jero imah. Geus di jero imah masuk ke kamar panyempen. Khusus paranti ngadeuheusan ka Prabu Anom lu kawe sesa teh ya. Pernahna eta kamar estu Rusia pisan anu nyaho nganduaan Mbah Suri jeung bilam sini. Geus di jero kamar mah gek diuk sila ipis. Geus tarapti sagarupana pledug Mbah Suri teh melemenyan terus kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan paranti ngondang Prabu Anom lo kawe sesa. Asep menyan mulek minuhan sakabeh kamar panyempen. Rek Mbah Suri teh peureum dua leungeun ditamplakeun ka luhur jiga nu keur nanggeui baki. Teu lila hiuk aya angin tarik naker disusur ku sora anjing anu babaung. Rieg imah Mbah Suri inggeung jiga nu diendageun kulini. Mbah Suri diukna beuki manca wae. Sirahna tungkul teu wani tanggah. Malah gadona oge ampir-ampir adek kana tuur. Sungutna dipelongkeun saeutik. Lain nya teuing naon tah maksudna kitu peta teh cenah. Duh, aya angin tarik naker disusul ku sora anjing anu babaung. Rieg. Imah Mbah Suri inggeung jiga nu diendageun kulini. Mbah Suri diukna beuki manco wae. Sirahna tungkul teu wani tanggah malah gadona ampir-ampir adek kana tuur. Sungutna dipelongokeun saeutik. Teuing naon tah maksudna cenah. Teu lila cakakak kadenge aya nu seuri handaruan meuni ender handaruan sorana keeuman pikasieun boro-boro batur sigana teh dalah Mbah Suri oge nu geus mineng ngadenge jeung mineng tepung meuni ngadeeg-deeg bakat ku sieun. Teu lila beleg-beg haseup nyan nu nya nu tadi mencar ubah
nya sepenyan anu dibelem ku basuri ngagulung jadi hiji beki lila beki kandel teu lila ceug aya hiji makhluk anu kacida matak pi kagilaeunana nu kaciri ngan gulungan hungkulnya huluna hungkul sabab tempatna teh teu mahi eta makhluk teh matana gular girer siga aya anu deteangan gede nya gedena sarua jeung kalapa sihungan sihungna angeteng sagede gede bitis retahna ngelel meni urahay beureum. Pamirsa alo-alo sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna anu nuju tenget satiasa tuhu ngabandungan acara dongeng anu digelar kumang di Garura di channel. Atur nuhun ti Mang selaku admin kanggo rojonganana parantos satiasa tuhu manco di Garura ngabandungan ieu dongeng anu ala kadarna ku Mang di Pedar. Mudah-mudahan aya bahan katampi harapan Mang eta mudah-mudahan sing tetep tiasa ngahibur ka pamirsa sadayana ka alo-alo sadayana meski ieu dongeng ala kadarna gitu tanya dicanakeun ku Mang masih keneh balelol gitu. Nanging terlepas dino sakalepatan yang kekirangan Mang tetep harapan Mang ieu dongeng sing tiasa dinten menghibur kalu panguberah kana mana tiasa ngarencangan pamirsa oge dina segala aktivitas-aktivitas. Nah gitu pamirsa sadayana mudah-mudahan tiasa ngamaklum karena segala kekirangan anu ku Mang dilakonan dina ieu medar carios dongeng Mang Itok kasarung kasayang. Di Mang selaku admin hatur nuhun ka pamirsa sadayana kana kasatiaanana oge kamaklumanana. Kanggo pamirsa sadayana anu kirang sapagodos sareng Mang tanapi kirang seneng kana pedaran Mang hatur nuhun oge kanggo perhatosanana ti Mang gitu. Mangga urang lajengkeun deui ieu carios dongeng kumaha lajenganana kumaha terasanana. Cok dari kapal ini tidak mawan cok dari pena sewang sih. Brung Delila cakakak. Kadenge aya anu seuri meuni ender handaruan sorana geuman pikasieun. Boro-boro batur sigana teh dalah basuri oge nu geus mineng ngadenge jeung mineng tepung meuni ngadeg-deg bakat ku sieun. Delila oge beleg-beleg hasep menyan anu dibelem ku basuri ngagulung jadi hiji beki lila beki kandel telila jeleg aya hiji makhluk anu kacida matak pi kagilaeunana nu kaciri ngan gulungan hungkul sabab tempatna teh mani heureut teu mahi eta makhluk teh matana gular girar siga aya anu diteangan gede nya gedena ge sarua jeung kalapa tah cek nu bohong teh mah sihungna rangeteng segede-gede bitis letahna ngelel meuni burahay beureum. Horeng teh eta nu nya nu ngajirim teh eta teh anu disebut Prabu Anom Lukawe Sasatea anu ku Basuri dipuja hiji buta anu kacida gedena. Kamar penyepenan Basuri oge ngan bisa asup huluna hungkul teu mahi saking ku gede-gedena eta siluman buta. Pok eta buta teh nyarita. Sore siap mangkir kami. Dah siap bos atawa manusia bos nerus atawa siap bos saya ngilukan agak-agak.
sok sia jawab Suri. Haha, geura jawab sia. Cek Prabu Anom lokawi sesa. Tapi sakitu sorana ngegeleger oge jiga guludug teh ngan kadengena ku Basuri hungkul. Nu kadenge nu sajian mah teu ngadengeun. Ngan kadengena teh sora angin we jeung eundeurna bumi. Atuh Basuri ngajawab bari jeung acong-acongan nyembah. Aduh Gusti, punten. Apunten Kangjeng Gusti, mugia Gusti Prabu teh teu rentag manah terengat nyapanggalih gitu ka disip abdi teh sanes kirang hormat. Sanes sareng sanes bade kumawantun cemplak ka Gusti Prabu. Namun ku jalanan eta we aya dugikeun ka Gusti Prabu, kepaksa sim abdi kumawantun ngangkir ka Gusti Prabu. Sumuhun kitu maksud sim abdi teh Gusti Prabu. Cek Basuri bari tetep kitu acong-acongan nyembah. Atuh pok Prabu Anom hoita bari dicampuran seuri deui meni ngagagak. Suri ek nepikeun nahaon gagak ni deh Suri. Sok buru-buru Suri. Buru-buru sia boga naon maneh teh Suri. Nah, pintu atau boga buru-buru bejakeun Suri, buru-buru bejakeun ka kami. Prabu Anom lukawe sesa sering gagak meni handaruan. Atuh hate Basuri teh nepi ka peot wae cek paripaosna mah. Soak mayunan Prabu Anom lukawe sesa lantaran cek pamikiranana lamun manehna teu bisa nyenangkeun Prabu Anom lukawe sesa, tinang tu poe eta, menit eta, jam eta baris dibawa indit ku Prabu Anom lokawe sesa ka tempat pamaduhanana. Sedengkeun lamun dibawa indit ku Prabu Anom lokawe sesa berarti manehna teh kudu ninggalkeun alam dunya anu sakitu ngeunahna anu dipikasenang ku manehna, harta loba banda loba nya kitu keneh nangah ning kari-kari lamun teu bisa nyenangkeun Prabu Anom lokawe sesa baris dibawa ka nagarina. Sumangga iya Gusti Prabu Yisim abdi teh bade nyanggakeun upeti ka Gusti Prabu nun. Suri nyarita sia tong dipegat-pegat. Sok nyarita sing sataramasna. Yuk Suri. Semohon iya Gusti Prabu. Tadi ge disebutkeun Yisim abdi teh bade nyanggakeun upeti ka Gusti Prabu kanggo satahunan nanging hapunten nabe saurangeun jalanan dan syaratna nabe aya hiji nyaeta kanggo aturan tuang putra anu pangageungna. Rupina pamunut tuang putra anu alit mah teu acan tiasa kasanggakeun
Sun, mudah-mudahan enjing Pageto tiasa kasanggakeun kitu tah Gusti Prabu. Cek Basuri bari nyembah deui. Alus Suri alus keun saurangan heula oge, tapi nu hiji deui mah kudu buru-buru diteangan Suri, sabab bisi anak kami para seak dulu tahap nu rek dibahankeun ke kami teh. Cek eta buta bari letahna lololan matana buborilakan pikasieun. Iya Gusti Prabu, sah getih jalma anu geus kacampuran ku ati pesing pamunut tuang putra teh nun tah kitu Gusti Prabu. Wah alus Suri alus sabaraha hulu anu ku kami ke bakal penting bakal diala teh sabaraha hulu tah ku kami ke penting bakal diala palona bakal dicabeng ku anak kami jeung dagingna pasti dicieun perkedel deh. Kabeneran kula geus nyiapkeun kaselna deh keur ngagoreng perkedel teh. Eta buta kumaha jantenna weh duh Gusti Prabu, upami nu ngadahar ati pesing duaan mangga canak duana, upami limaan mangga canak lima kitu tah Gusti Prabu. Syukur Suri syukur berarti pangabakti sia katariba ku kami dagoan weh isuk Pageto sakabe harta banda sia bakal nambahan sabaraha cularik jungkal anu geus pasti sia bakal pro dijuru pro dipanto malayah di tengah imah berat beunghar ku banda sia dagoan wae. les hulu Prabu Anom Lokawi Sesa teh teka tempo deui jep angin di luar jempe teka denge saeutik-eutik acan. Geus kitu mah jung Basuri teh cengkat terus meresan pais ati pesing anu meunang ngadeheuskeun ka Prabu Anom Lokawi Sesa. Geus tarapti pisan kakara ke kaluar ti kamar penyepen kloyong Basuri ka dapur. Kasampak bilam sini keun ngalunsar nangunjar lambar bari ngebulai nyeupah. Barang nempok salakina kaluar di kamar panyepenan haita teh bilani meuni colhok bengong. Haita keneh bilani langsung nanya ka salakina. Oh, kumaha Abah? Geus beres ditarima henteu ku Prabu Anom teh? Katari malam sini ngan pamentana saurang deui kudu buru-buru dibuktikeun cenah lantaran bisi putra Prabu Anom parasea cenah. Cek urang mah bisi sisirikan gitu tah si etok Gusti suguhan harcan. Cek Basuri bari ngasongkeun bungkusan ka pamajikanana. Gap ku bilam sini di tampanan bari nyarita deui. Acan Abah, sok ku Abah weh barengan sekalian ke kukuring sadiakeun ke bahaneunana. Jeung we Abah ka ditu geus aya lagi 2 meja. Nah meja tuh geus aya 2 piringeun. Cek bilam sini bari jung manehna nangtung terus pubungkus ke ngabahanan ka Mang Itok.
Kasugi pamiarsa sadayana, alo-alo emang sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna, anu nuju ngabandungan tenget kana ieu acara dongeng Sunda anu dipedar ku Mang di Garuda di ieu channel. Urang cekapkeun ngadugi ka dieu nya, carios dongeng Mang Itok, sarung kasayang maung. Hapunten, urang tundah heula di handeuleum hieup, denden di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Insyaallah enjing urang sampeur deui. Pamiarsa sadayana, alo-alo sadayana, mudah-mudahan ieu acara dongeng aya bahan katampi ku para alo-alo sadayana, pamiarsa sadayana. Barea Mang sadayana di mana wae aya. Harapan Mang ieu acara dongeng nu ku Mang dipedar sing tiasa ras-ras ngiring ngalestadikeun ngamumule kana kabudayaan Sunda. Sakitu nu kapiatur ti Mang, hapunten sagala kakirangan sareng kalapatan anu seueur ku Mang kalakonan dina ieu medal acara dongeng. Hapunten pamirsa, punten sakali deui. Insyaallah ku Mang teras ditingkatkeun kualitas ieu dongeng. Pasti Mang aturan ka pamirsa Mang undur diri heula, insyaallah enjing urang mudah-mudahan tiasa patepang lawung deui paamprok jonghok deui di ieu Garuda di ieu channel dalam keadaan sehat walafiat aya dina pangantoengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.